Main teh sakalor wabi igmain. Wabi igmain wasaparin ta'ada bihi in ama kula minhuma. Jadi lamun ada sebut teh ayat gitu epilepsi itu sakalor. Wabi igmain. Tapi lamun sakalor mah paminjam nahar. Jadi lamun sapoe camplang sakalor mah aya mah puasa dek sakalor. Cager deui maka eta mah teu batal. Jadi eta mah ayeuna syaratna teh ta'ada bi kajaba mun eureunna ngahaja. Dari akhir ayeuna ngahaja mah meureun minum heula nya. Atau mungkin ayeuna kungkung minum arak lagi meureun batang geus yakin galona ongko da teu mungkin kajaba kieu cenah dina fikih mah aya umpamana gitu. Wayah kieu teh mabok kitu nya. Tapi kepenting teh mabok minum arak naon kitu mabok. Tah niat teh puasa, nah puasa. Ya, ningang tengah subuh teh pan meureuh keneh. Tah eta teh berarti tanda batal puasana. Sanajan mabokna memeh adan subuh. Kabawa keneh ka itu nah sababna masih keneh weureuh keneh eta kuminumna gitu. Weureuh keneh kuminumna. Jadi intada eta mah meureun ngahaja. Jamiuna sa poe jeput. Ya mun sakalor masuk aya sakalor mani. Tak sekali anu teh gitu ngan sapada ari sakalor teh osok nepi ka utah banyak utah ngumpul geuninnya utah digandeng hiji ngumpul